Siap Badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila jauh ilai kawa Ungjila mingkop tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia nah kan teh ibu tabil cen Arimbi Raja lain nah ada teh jauh atuh ningali wae kana jauh Gunghar lain sok sia sok ibu tabil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain meni jauh lain Arimbi Panggelisna lain bebas teke aden mau aing disiksa teh atoh lain atuh itu menurut Arimbi Suta cabang Tutuka sok naon mungkin ngambek aya kasieun Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto cekek jaga nana siapa baju Lancega Abogohna benar aing nyawa si Bima sampean lain anakna putrana itu bergum aing nyawa si teh inte ti asdina nya hutang pati pati hutang wirang beurang maju musik sia halibot haling sawies ku abdi jelema kieu haling nikah sia goblok permios kan ini mudah-mudahan sih hasil ya hadiah wani mah aduh pare dong gerak aja ya teu beunang si urang aja maledog teu keuna jauh kene jauh sabaraha pudunan deui 2 seri napas goblok keburu bea babuk timbang tinu agung sia babuk sing tarik hutang pati bayar pati hutang wirang bayar modar sia tarik tunggal tengah teh bentak atuh kasaha keunaan abi teh kadunungan doy semua do kagan kagan we teh lamun nek deungeut teh mentong peureum sia bentak atuh beunang Kang benang babuk hutang pati bayar pati sing tarik hutang wirang bayar wirang sing tarik mangsana ayeuna aduh pikeun di tengah ku aing ulah asa tengah aing teh geuleuh teuing ka sia teh bawa aja
teh. Utang pati bayar pati. Utang wirang cing tarik ditarik. lapur bo Layak sababaraha kanjeng nu gelo. Semak kabeh hatur kula. Geni nyanak panah. Tingali dina rungkun-rungkun ringui keneh. Nanakeun ieu siluman silmin. Daek teh usung esangna para Kurawa jalma nu diburuhan. nya jom Atos kuak diket ka penakulan. Aya nu ditewak buta saurang nemeh teh. kumaha teh Pengakuanana heuh cenah aing teh dititah neangan Pandawa. oh tuh geuning Tuh geuning. eta geuning Di antarana cenah saha nu diteanganana Citrayuda, Anggada. Geus tong ditulikeun tong. jauh Tina hiji panah bakal datang puluhan panah. Urang usir eta jurig. nya ramana we Juragan Abimanyu dina eta nyepeng panah jeung Gonewa. pres pisan kula Sokot Gonewa dah raketak raketak kaluhur caka panah buntutna kaitkeun. kaitkeun Tang 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 dikeceng teh tang 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 Kata saraetanya lu. tang 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 ker kaburu lepas. dah eta Alah percis ramana ya. wah Bang Sumantri. Bang Sumanti keur gagah kitu mo Raden Putra Bang Sepatu Kulit. Cibaruyut Siapa tuh tuh? Di Cibaduyut. Bakat tingku kekeh. Nepi ka hitut. aduh eta senjata mah Tingali aing. Senjata warisan ti Pangeran Diponegoro. Nah, nah. Ieu teh warisan ti almarhum Darso. Ya, papatong. ngeulaan Alah. Berang maju ka lohor papatong koneng enteup naregang. Geter jangjang kawas anu ngagupayan si horeng manehna tere kabur. Si horeng tahu Sumedang jauh alah. Tinggal ikut senjata aing. awas si geuna bas aturan kulan Nuhun ujang. wah damang kulan Wah, semua maje ucung. nuhun ari sehat mau wah kulan Oh, nya kitu teh ngaran-ngaran meujeul mah dacu kadang-kadang we.
kadang sehat kadang tidak mangnya Pak da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae da papasangan wah atuh di dunya cager gering bunga seuri ceurik eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucuk atuh kan tenan wah dina wengi ieu ucuk kapeto udah usaha wa kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan sumohon wa di Pajagalan dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62 sumohon Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu Dirgahayu boga ulah menang dijajah deui ujang ulah kasorang deui dijajah teh wa da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula iya tuh kan tenan usaha teu lancar sageunahna ge dijajah wa cu sabab naon pan hikmahna mah ayeuna ujang laras moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka tanpa kemerdekaan wa nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha atuh kan tenan wa urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit sah wa mangga anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu amin amin atuh ayeuna seueuh-siwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang tah eta nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji sumohon eta wa teu aya sanes bulan ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha getolna tani wa disiplin hirup sumohon mayar pajak mayar da ai berjuang teh ucul lain mangul bedilwu sanes aya dalam merdeka kudaek bebersihna berjuangnya boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang sae mangga wa hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang gotong royong deui kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat supaya sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai wa hese nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin wa gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal wa nya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu kan tenan harengheng ku dedengean da eta keur pajeuna pajejet anu teh wa bulan pajejet ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang meni mata karareung wa tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat wa geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog-dog tinggal igel wa ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog gitu ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing kuatkeun global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an
lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya dirusak mah dosa ya cu sumuh sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wah lah tina panas kana tinggi cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka wah oh meni asa dipengkek wah geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang wah kahandap monoyot wah heeh Heuh nama ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wah sing sabar we heeh kaseur nu karaos wah geus sepuh nu mawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wah oh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kumaha wah teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak Pangersa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meni asa nu genjang wah irup teh nya wah ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna buyut ho sarua we anak incu buyut dewe wah samuhun wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujan laras jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewek ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumuh biasana mah panengah ayeuna mah jadi anak cikal mun deui teh nya pamaget pang cikana ayeuna mah heeh cikal keun sing lanceuk genep adi genep laras putra panengah dewek teh anak panengah deulejang heeh panengahna wah alah keun ngamuing kucu danya kitu teh atuh di dunya menjajah sumuhun naon anu rek dipika sombong ada aya nu dipikir naon anu rek di aku teu aya akueun geuning cu ih teu aya wah harta bana pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuh sabarna sajabi nati wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi di Pangalengan antawisna saha sabaraha asli Bapak HM Dadang Supriyatna deuleu eta direktur eta teh deuleu di BCM Bapak direktur kulan Berlian Cipta Mandiri oh di ieu tempat teh nya eta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh Bapak Supram aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Pak Agus Tiamsah Pak Ade Kartimin sareng TM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu Pangersa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulan heeh akina cep hari tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji juara bahasa di TPI teh nya cuk subuhun heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulana heeh ajeuna mah ti kelas 3 atuh di masjid masina bade urang sumur 40 heuh kitu ta ucuk asa kagagasna teh heuh kumaha wa geuning silih berganti saling berganti wa kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum sumuhun teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum ku Abah Dalang
Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum Laras. sakedeung deui maneh gesep moal lila jang wajahna we jeung Naon ari uwa sok kaletikan. lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput Kawas nu ngajurung. Kawas nu ngajurung ka dunungan urang uam. Can boga kursi. geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu Dah, di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat asam urat ngajemput teteh cu tos dijemput teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut tuanya ngajemput eta cu laras pogo daing teh burut goblok sia apa nu burut mah tukang genjreng nyariosna cep ulah nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna sumohon wa Bapak dan Rami Bapak Kapolsek ya cu sumohon Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana ih kan tenan wa upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang iya tuh kan tenan wa ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy laras urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buahna nya cu amin amin yang bulan kacekek leutik koro duh eta si panas pasihan tak kitu jang oh laras gua saya kahiji nama kadua na nyaeta mapak sasi siam gitu jang ih mapaksa si saud sasi anu pinuh ku barokah pinuh ku ampunan cu pinuh mun sekurang nadaek ampun mah pinuh ku pangampura tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh laras ti saud ka saud teh asa cikene malam dina aya kabungahan ya balik deui we kanu tadi jang ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati ih kan tenang ya cu mohon da moal aya nu langgeng urang moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teh tebih tina marganing utami sae gua anggang tina marganing utama jauh tina alus sumohon pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah ih da teu gaduh naon-naon urang mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabai mah hanteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu amin amin urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan yang kesatuan bangsa di negaranya cu amin amin ya kulan urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu sumohon pilihan tingkat desa pilihan pilkades teh didoakeun nya cu laras sawe nu gerada lalaptar ti ayeuna kenya sumohon sok sing marareunang kabeh anu menang mah saha we wa cing marareunang kabeh we cing menang ana boa ai kabeh mah wa teh ih ai doa wa mah doa agama cu doa hiji we menang menang we kabeh nyaeta menang ridho Allah amin ya cu sumohon ai ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada anu eleh lapang dada demokrasi teteh sumohon salah gitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap menang siap kalah siap menang wa tak kitu nya cu sumohon wa ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif laras anu aman wa anu tentrem
silih asuh teh lamun aya nu menang tuluy nu eleh teh sumping kanu menang selamat Anda memenangkan pilihan lurah laras saya akan mendukung dari belakang Betul. ceuk nu eleh itulah demokrasi betul Katawis beragama eta sawuyunan ieu mah lain kanu menang baeud baeud goreng hate anu eleh kabaruang anu menang mu puas nu eleh lain gitu sadi lain. anu eleh Demokrasi menyecu sumohon wae ulah nimulkeun baeud ya kulan wah kulan heuh kakang lain ka dieu kitu jang omah awah nah moal ka heuh bari ulah minta lagu cu euy mah awah teh atuh aya nu munut ongkoh ye saya aoskeun kan pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR CMR Haji Ajang CMR teh nih sumohon Kemang Boled mang boleh wah dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda laras pemuda palek teh wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang Kemang boleh dulu hah laras Kemang boleh dulu teguk punduk ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang ya wangsit Siliwangi ada saya gitu kan dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah ngreng-ngrenganana sadayana amin bisa ada wah oke pamunut lagu wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI PKK Pangalengan PKKNPI wah oh dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nopal Pak Budi oke ka warga masyarakat sabudeureunana sumohon oke ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung sumohon hah laras mbak tak kitu ju wah hah Palurah Tegaluar Padadang ka dieu ka dieu kitu ka dieu bete kabar Padadang oh nuhun ka Padadang Padadang oh nuhun nya Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu Padadan Sundara laras atuh Pak Haji Yoyo ka dieu ka dieu amuing Ujang nuhun suping wah Bang Payuna hah ngintun rokok ya kawa ieu titipan deuleu ieu aya udah bisa di CP Sri Mukti Group Allah nyata Pak Haji Yoyo teh ya Bapak Haji Undang Pak Haji Nanang Pak Wawan aduh kararempa sadayana nuhun cuah eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wah di Selaawi Bapak Dalang Arman Kurnia aya Selaawi Sewu urang Selawe Cisewu sumohon heuh ka dieu ka dieu heuh syukur cu cing majeng anu sok ngalalapor sok kajajang cing maju dina senina sikit kodani dari uama geus sakieu uama awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge geus loba nahnai nya wah geus saroream uama ngawayang teh cu dina duit leutik mah ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur oh ya da seueur generasi ayeuna mah anu geus boga turunan pan si Dadan dadankeun deh atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden dedenkeun kabarudakeun we nu hah nu 30 maka anak malahan incu oge geus bari sangadalang anu mah tos palalinter Pak hah tepala linter anu 1.200.000 kasih bayakeun ti Banjaran eta incu dewek deh saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalam kita ge wa anu Haji Kiai Haji Petekel teh gini oh halus ngajina euy oh saya wa sama mawat cetot nih pengen juara anu 1.300.000 padalang dahyar we cu ulang
ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cu. Sumohon wa. Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. Motona teh paneh. Oh, eta keneh barangna mah. Siliwangi. Bener. Pikir ku sia. Tah eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. Usara ciri puji. Silih puji, silih hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis, puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Ku Rahman Rahimna, kulas asihna. Sili sengitan. Nah, sia teh Nya ada kudu kitu urang Suram. abina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Nah, teu kapangaruhan kudu bahas. Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu, Kan beda bahasa. ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis. Eta keneh barangna mah. Kan beda sebutan Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu. teh. Agar ku bibir. Anggar we amis. Bahasa Indonesia manis. Jadi Nya, Benar. heuh ngan bahasa nu beda-beda. Bahasa wungkul beda. Da ilmiah ti dituna mah. Mode timah dialungkeun ke balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung so teh. Cek urang Inggris mendalah. Ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer. Ya momom. Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh. Eta barangna mah. Barang nama benar. Brai panon poe ti belah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe mah teu nyebut brai. Nyante. Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Oh nya. Tapi ku beraina panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyangan bangsat. Teu. Benar. Adil we. Tukang becak supir angkot kecaangan. Bukan ustad unggul teh. Sugan ustad we wungkul dicaangan ku panon poe teh teu. Ayo ojek mah teu. Bener. Adil deuleu. Eta Bukan poe-poe men. Jeung eueuh nunutan deui. teu aya kitu kan. Nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge. Sakit Sia onaman sok nunutan. boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan. Sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah. Tawaf we, tawaf. Wah poe, wah penting deh. Bumi nawapan panon poe. Teu ngarasa bosen mah. Teu teu boseneun. Teu ngarasa capek. Cicing dina habitatna. Mesti cara sia cicing teu betah, lelempangan teu betah. Hees nyaring hees. Dahar wae. Lapar seubeuh lapar deui. Diogo sia mah da. Malahan mahnya diogo. Ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh. kurang. Tong borong make jeung kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing. Aku bahas sampe. Cicing di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan. Tapi ngagedean. Cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian. Nah aya hirup nu lelempangan pe ka guna. Oh, Sing era ku sampu atuh. era. Nah teu era Era ku sampe teh bener mah. Sampe mere ka manusia. Bener sarong. Manusia. Meuli carana di boga bala-bala dua segi. heuh kitu. Tapi ka bala-bala ge nepi kana krincing. Berbakila. Cok kembangkeun. Dina seni oge bebas berkembang seni mah. Bebas kreatif. Sabab naon? Seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi. Betul. Tiada hari tanpa kreativitas. Kreativitas. Peh dekolaborasi jeung naon ai seni. Tiada hari cenah saya. Bebas. Ai bahan pimajueun mah, bener. Ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula
encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor unggal juru tuku listrik obor ngebebela geuning ngajuru sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung yang irung jeung bujur teh harideung ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bedi tuna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah Kang ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat nya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh hayang kana ringul nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu gini kan larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah orang Padang lalai kanyo orang Padang lalai kanyo dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo oh gitu mending awak ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu we geuning awak kreasi karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonangan teh tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana suarana teh halus bajarkeun teh cenah oh di Sunda papan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelog jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog jawar naon deui Mandalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu ta eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran bener negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngahartikeun pikaambekeun ni cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal lain sisi nirat mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati ka silih ku Junti benar sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya wewe tembung heeh di kabaya ayeuna mah ning awewe oge barudak entong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos gelung hari akang resep kanu kitu ih resep teu normal aing teh hayang kanu kitu mah teu munafik aing mah
ngan meureun kawinan lain lain itu lain nyai jodoh mah teu naon meureun diwarah wae di warah meureun Itu. sina muslimah naon sababna da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa naon hartosna aya heuh ai lalaki teh pamimpin teh eta awewe yo nanyakeun nih sama teh nyaho meureun nya ada nu mata kudu nek ngaji ge kitu di kaler mah teu diwarah nu kitu di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh cek aing oge kudu loba gaul teh hirup teh Alhamdulillah. baheula mah pan keur di ditu mah wah sia mah pangalaman ngan gapleh we jeung gapleh meureun ya kitu akang aya barokahna balik lempang balik Betul. alhamdulillah saprak di dieu teh alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing naon dimitoskeun dari akang joli dimitoskeun dibid'ahkeun dikerdil ditahayulkeun di animismekeun mau ke jeung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah heueuh nanaonan pada ngadeug-deug nih yang pada muja di Banyuran kuburan teh ku cai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing pada muja ai nu sorangan ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna bisi karunya bisi kapan aku komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning Wesi tulisan ku basa Arab lecir geuning ku minyak seungit aduh para kidagang abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang ai para kidagang naon paragi dagang mah modal jeung jujur benar kan benar dimitoskeun teh murukan kituna meureun marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena da eta bisi tinggal ka jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh di urang di manusia teh kabeh oge aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah Kumaha? diinyeum teh teh diinyeum di mandian di mandian unggah bulan mulut saina dipake mandi ku maranehna nya nya dari num karunya komo bulan mulut memperebut karunya aing waduh mun nya ayeuna percis ya manuk pinguin der dia jelema padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah pada amar teh eta cirina manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate buruan ate teh gambaran nu matak Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju batik opat ulah di aku segala rupa oge nu matak ieu nama bapak aing ta ieu ya nah ciga aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye naon we kejog di neraka naon we kejog da doraka teh aing atuh aing ngomong janji Bandung bapak neraka sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna bagi neraka wah kamu jelema kitu mah ngomong ka mana karep tong di Bandungan wah babu di Bandungan lagi pika keuleun oke jeung untung bapak kana sungut mun kana baju geuleuh jadi we punung kalau tidak itu babasaan teh kamana karep bapak dorakati anak moal kurupuk kecicing bikeun ka anak maneh keju Usaha usaha teteh anu milu usaha teteh mending ngagebog tukang kurupuk nu usaha teteh tukang kurupuk molotot teh kaing padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy sarua didoakeun jeung payu euy amin doa jeung logar beli bukan kerupuk kanaman teu make sosis teh rancatan naon nya teh sora naon akang sora salap anu dangdang teh jam 10 keneh
Kancing centet di sana. Sada sora bango. tak itu nu matak teh geuning lebah dieu Heeh. kurang hidup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah Eta pageuhan beragama teh. lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mangadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah Heeh, bener. karunya aki-aki gerejeng napas narek beak deui Na kumaha ari aki-aki. aya adan geuning karunya aduh aya leuwih naning adan teh Mun urang Allahu akbar Allahu akbar Allah napas meureun euy napas ponok meureun. la ilaha illallah lah Mun urang mah ku budak ngora atunya wah khawatir. bala wargi subuh ning karunya Ngagugahkeun pada udak. gerah-gugah pala wargi gerah kapala asyar meureun euy Kacai kira abdas kuramas. gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok Aing ngareret teh urang eueuh teh. barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok aya dipaok teh ku incuna deui Teh sadar mun dibere rokok ti beurang sebungkus. komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung Nah maok naon ya Kang? lain mau atuh dengekeun heula Kenapa ke ditengeulan itu? yo mau ke situ teh Oh bisi barang paok. meureun geus salat asar teh meureun tunuh Oh tunuh. duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun Angkep beren. jo jetrek we kana pangeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge da ieu mah keur latihan Banyak ya ada latihan ya. aduh ampun Ini kan daerah teh. heeh aduh ampun karunya nek euy Nah, tekang batir aki-aki. pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan matak aya panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig Trauma beren. Trauma. ai di imah sorangan gini euy Oh ada geus maot ini beren. heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh sendiri mun dina lagu eta. heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga 7:30 lalajo Asep Show Asep show teteh geus ana Asep show buka. ngesan Asep Show adan tuh dibuka kieu we aya TV hitam putih Hitam putih. Bari teu beunang di gedean. Heeh. teu menang di gedean ini jeung gegerjedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelek ke hees lain beuki hees tah si akinya Eta bobalak tunuh aya wae. ai eling-eling adan keur tungtungna Kumaha teh teh? la ilaha illallah korejat bener teh Joko kocok we nyokot cai Allahumma lakasyumdu gitu teh ini barang rekrot diinum Maka? dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh orang aing teh buka henteu sahur henteu
tapi kuat puasa nu kuat anu ka jam 11 maot we ka tina mah salatri alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe geuning nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna jauh gugulutukan ini aya opat siki kulub sampe we suhu ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu mang eta tukang bandrek ngajawabna kantun ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajleng teh mah wah turun mau panunggu berengbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we sebagai pondok umur tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleuh akan ayeuna mah orai-orai ge diraralaan ieu di alaan padahal teu kudu hese ngala orai mah mawa kerupuk we dua blek nu di kamanakeun ya Kang kumaha pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing da teu dahar nunuan orai nawan bangunnya wah saya datangkan sana pika kaula Gatot naon Gatot naon Gatot kajleng mun teu salah ieu anak si Semar ieu geuning uninga alah sumpah kapihatur Raden Gusti Prabu teu sudi aing disemahku anak kunyuk aing maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula aing nyaho meureun maneh oge 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup ya dang sami atuh sareng abdi teh ajian teh salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 kali hirup ya tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu moal kilo maksudnya 1000 tilu alah datan nera tangga demam tuli datan nera tangga demam yang pakulingan gembira Kang Prata tenangkeun ada tenang ieu ge alah lain euy yan karasa sia dibanding wae memang Kang langkung ti payun mah semah kapihatur teh sudi aing dari mana wah
ieu teh pancen ti Batara pikeun bayahan aing ler beres sonoy kunaon atuh salira tebet ngalibatkeun negara anu temahna kapan dugi ka ansur lebur papan kartulis nak bade ngeureuyeun memang kapuguh salira nu diknialana ayeuna mah rupina moal aya hampura baheula aya hampura Wah, lah pulang siang kuateng aya Rajapati kan tapi gede nama gede itu tuh gede nama wah tapi dedeg ka dieu kan dia tulang bukan tulang eleh tulang dudungan dewek mah lah dudungan bukan tulang ai itu kamu tiba heula sia teu bosan mamawa dukun kasaha teh ngomong teh kasia membawa kurang aja bos kebae warah ku aing geura ulah beda teh gas nah nafsu kumaha kan ulah nafsu teh pepes tinggal ieu ke digisi ku aing mah baru kan aing gas kebae kumaha ulah kana hate atuh kebae tong dihalagan ka tuman ayeuna berukus eta kudu tuman moal. kan tuman kan tuh da siapa teu menang dicarek atuh kemudian dicari kirupna liur karena picirakeun ampun namun itu ditewak tuh teuing teuing geus weh gini si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depok elah sageunahna we ampun naon sia datang ka dieu pokoknya mah siling nek talup atau warna kumaha aing mah da moal talup sia hah kayak gitu Asa ulah kasinggung moal. urang patutunggalan we so mending gelut atau mending silihina Itu yang menikah. Lu enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh Enteng teh mematikan. enteng mematikan nu ambak eleh Gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah dek aing heula dek maneh heula sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itu lah. aing heula berarti oh masa aing eleh dari pohon deh teh hompipah itu sok sia mimitian so alah Sing parah sing kanyerian ya. si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu Si cacing sia teh si bau kelek cacing yang waduk. si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk Waduk. Cacingan waduk teh. sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge meunang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tina truk makanya rek irit pisan teh truk teh sia goblok awida-wida teuing wah kuatan euy Cacang parah. kuatan euy menyakeun si teu boga acara gitu si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu Tapi kata hare-hare gitu. kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di si dadan aya digablek ka kenyos lain Di lobang nganggur aja nama gitu. harga sia teh dieleh keneh ku dalang diajar itu teh sia jadi dalang calung teh
raja akan daging hayam atahna siapa tulangna Coba didenge, boy. kuat euy geus So, apa itu tadi? ya ho maneh inung maneh ya ho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa tapi sia teh tina bool Lebih beri. di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung Lebih parah. inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadi sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui Lebih beri, teman. parah Gusti nu agung bala sekaing oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok di mana sia tapi dah tegerakeun kategan paeh maneh gatulana ya tegang pati hilang dunya sawarga gunawi ayu apatan patah perlet sang bulan 14 tegel temanuk Balumbang Timur Jalan Gede Sapua woi rasa hebat Kakang Sutiya goblok nyebut ngaran aing keur ngora Tuh, raja aing deh ya aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan ayam masih etik mah. hai rasa hai Tingkat saeutik woi ayo dah awan sahabat abdi Naon nyambat naon Icing atuh. sia woi ageun naon nyungkeun duit Kan ngaganggu we si eta mah. woi ageun woi ah oh ayangnya ageun mana dek pipil sia ageun mun dipikah geuleuheun si goblok peledak teleponukna kareuh Sugan teh mau mundur deui. Gatot Kaca anda mah cing tong ditahan gelo lah ayangnya ya Tuh. Aya eta tekang dudungan teh. Benang Kang. Babuk sekali deui. hudang sia mina-mina teuy kan di kumaha teh banting we mun banting abdi keur ngorakeun ya Masa banting naon? basa banting bancet Dileket deui. anu dibanting banset tapi nu bareuh leungeun nah anu dibanting banset anu bareuh leungeun margi bancetna cicing dina batu
nginten aya we penjama bener di sana mah sangga deui euy mun kadegan naon sehingga ketika pungkur ge kitu teh ilmuna teh sekedap lagi ngorejat sakedap lagi ngoreja teh kena kana taneuh hirup sia teh mah kop antol eta mah dikop antah gan mantap lan mantap jejak iya sehingga main taneuh leuwih hati kitu we tuh kan sing leuwih peuheur ge lah lain sadarnya nya lain sadar kalau kan negdreg negdreg jelema wah nya urang batu kan naon tamihan teh eta tengeulan oh tamihan di tanaga teh sakedik nya sinarana kejar cenah bakating kupika geuleuheun tamihan pandanganna ku teu ucing bawakeun ka maneh wagan heula raosan da bae leh ngomong sih eta mah wa kunaon riret agan mereka kesempatan ka manehna keur narik napasna ngan di lebah dieu wa naon nun agan naon ngaleos heula diuk lah diuk antau kotor di dieu ya eta mau jauh jeung dudungan teh wa kulat kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kaayaan gelut modegil sedengkeun kudu disetorkeun teh layona atara pikawartoskeun maot saha teh eta kakangna Lakasura ai kitu ieu teh setiap anta kana taneupan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh kaluhur rag-rag hirup deui sanajan ayeuna di kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba ieu ngatuh kanya Pak jangakeun kawasugan wa merek kamandang wa sasireun sabeujereun wa cing kumaha tah ngatuh kanya wa tulungan wa akang mau nyebut uwa tuh kasah sia teh nyebut wa teh menang kawawani menang sumuhun di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer heuh di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajan atmosfer ieu mah atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa udara luar angkasa ieu tah dina hirupna deui oge moal bisa ngarengha paeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya eueuh da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi tah mah jauh-jauh oh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya wah nya ada tah nyaho kolot apa atmosfer sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi wah kolot mah tuh nyaho hampa udara cek mana hampa udara naon pare geuning di mana eta taya eusia teh hampa apa teman siap bergum hari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum tapak ai tapak mah tuh di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh heuh eta oge urut si ayah ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jangan kudu daek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke
Aing ngirit mah di mana Bapak rek init Pak abdi ngirit ngiring ingus nasi teh batur keur bingung deh ya mah Sanajan digalakan kulunungan ketika denger aitan terojoli geus selek ulah ditutup si burung kita we sia mangga heureyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngaclang deui kagantung sama cu geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu wah poting geus paingan pepotonganna teh apa pepotongan bapak di ditu luhur saha nini anteh oh bisa jadi itu teh di atmosfer teh heeh masih acara sia pepotongan lain ini anteh nini muntaber siapa aduh kali dek nuhun wa kaharti ku gaula eungeuh di dieu mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa wilujeng permios ah nyaho ti mana teteh kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula sekolah jauh nyaho di naon sia mah ucu baca getara hirup kurung batok teh euy batak itu tak bukan nyaho dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang banyak atuh ti beubeut keneh meureun aja ngahitkeun anak kana meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya modal sia woi Amat Praja Musti Praja di kapal matan dan tahu sesa sabta purungu bajiring tapak nela tolong woi iya woi woi Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa malahan sadayana ge araraneh mancatna Gatot Kaca istuning teka tingali dahsyat pisan teman dahsyat pisan kudunungan ngejius kaluhur ngangge kekuatan Praja Musti seunuan kawas jet ngebul we hasil itu Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi iya ge kakalayangan di hampa udara masing pate tuakan cing salamet agan cing salamet alhamdulillah mong kaning geus nepi ka itu mau bisa ngarenghap dulu moga-moga we tiasa mulih deui amin tah ieu anu nepi ka melang jadi teu bisa balik deui oh jadi kitu akang halo palang siang lu palang siang nama akang anjir halo selamat agan selamat wa halo ji selamat ji
Selamat kakak. Wah, tugas tadi Gusti Batara eta mah euy. Sumuhun ti Ramana. Yen tetep syuti jate Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teu boga anak marawat duanana. Sumuhun Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin ya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener. Da loba ieu masalah anak dipiningan. Dipiningan dibela. Dibelaan. Sarua we jeung ngarojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Nyeta kitu. Ya. Ulan. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Suraboma Sumuhun. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna. Laras kan. Tatu ku hal sakitu hapunten tina saguru pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy. Sumuhun. Ya. Nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sibarasari tutup lawang si kota.